Nah iyalah nu mantak coba Al-Quran masih ngade urang manggi tulisan Al-Quran di jalan urang na teu boga wudu komo boga wudu mah ieu teu boga wudu cokot bae kajen teu boga wudu ge cenah boga hadas gede cokot bae kunaon eta Al-Quran sing hade beusi pajar ngahinakeun urang ka Al-Quran Allah maha uninga abdi ngahormat ka Al-Quran sanajan teu boga wudu cokot simpen di tempat luhur Quran mah teu meunang di tendenan duit di dieuna sing hade Quran mah lain deui Quran mah teu meunang di tumpangan kuno nanaon sing hade ieu Quran di luhurna di tumpangan kitab fikih kitab nahwu teu meunang komo ku majalah-majalah lain deui Quran mawa Quran mah sing hade teu meunang sambarangan kudu benar-benar penuh takzim ditendeunlah kurang nu pangluhur-luhurna ieulah Al-Quranul Karim baca kurang Al-Quran Allah maha uninga Gusti pantes jasa nu geus kolot mah komo nu ngorang mantas salat a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin aya anak da kadenya bah neng abah keur maca Quran ya timah ye naon tadi balanja cenah balanja nu aya bae lah di imah di ditu bejakeun ka mancana nu aya bae abah sia kus kitu jasa jangan ya di balanja gegeran alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun jol bae pemajikanana kaji ayeuna ulah ngaji bae tadi aya budak datang ka dieu minta duit balanja aya mana nu aya bae tiba heula nu aya bae betul ngaji bae balanja sadaqallahul azim sana geus acan saayat geus sadaqallahul azim gara-gara sia tah duit balanja tah deuk dihareupeun TV kotrek 2 jam dihareupeun TV maca Quran saayat teh anggeus aya di TV 2 jam saeta engke bakalna disidang ke dihareupeun sabaraha ayat sia maca Quran saayat teh anggeus aya Quran teh dianggeuskeun atuh pan kaganggu ku pamajikan atuh beres mere duit teh ka mana hareupeun TV aju anggeus disidang Masya Allah karim sing hade nu can bisa maca Quran belajar nu geus bisa maca Quran mantes salat baca ulah datang ka teu maca atawa dihususkeun aing mah maca Quran teh geus boga waktu khusus jam sabaraha jam 3 peuting batur hees aing kerek maca ya Allah, ieu Quran lamun kurang dibaraca kabeh leuleus hate leuleus. Pejabat ge lamun sering maca Quran leuleus hate. Leuleus moal daekeun maling leutik-leutik mah komo. Ya karim, ya Quran. Mulailah urang manfaatkeun waktu urang kadanan ku ditalar baca mun urang nu sok ka mushola aki-aki atau ke masjid. Quran tenden di luhur ke memeh salat atau anta salat ala kadar membaca baik ala kadar baca komo lamun memeh mau memeh sare maca surat alif lam mim tanzil jeung tabarok tamang geus maklum jasa tabah memeh sare teh urang maca a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alif lam mim تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع فلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة ما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبنى خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة ماء مهين atau anggeus datang ka anggeus mah datang ka asar ya mah ya baca ta memeh sare sabalik
Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Terus datang ka angges. Kumaha emang eta mun maca surat eta kumaha? Engke urang di jero kubur. Eta surat eta ngarupa. Jadi malaikat Al-Qur'an eta. Fasyafa'ahu maka nyana nyapaatan nulungan nyana geus cicing we di dinya jol we malaikat man rabbuka tanya sembarangan cek malaikat gitu bisa alif lam mim tanzil tabarak ieu kulai bejakeun ka pangeran kaula ieu termasuk Al-Qur'an apa lain lamun kaula termasuk Al-Qur'an Kangjeng Nabi Muhammad pernah nyaritakeun bakal nyapaatan ka jelema nu sok maca memeh sare sedengkeun kula selalu dibaca kula teh jadi saksi andai kata kula lain Al-Qur'anul Karim hapus kula ulah diayakeun dina Al-Qur'an nyana bebejak kos kitu bejakeun itu ye cak kira aing mah tugasna nanya udah sok dia tanya sembarangan tinggal urang we nuhun salamat hiji geus beres jana indit tukang nanya nomor kaduana bilatung jeung cacing nu endeuh ka nyana kunyana dikoe bilatung maka jeung wawanianan sia Noel eta aing teh tabarok aing teh alif lam mim tanzil nucak Kangjeng Nabi Muhammad mun dibaca memeh sare tah eta teh dijamin moal dikukumahakeun di jero kuburan pan aing saksina can kiamat mah eta tahadamna kieu bae di dinya di kuburan engke nyambung deui pas dek ditimbang amal timbang amalnya nak kalinya guji nya geus dadah we tenang je aduh coba eta teu ngeunaheun kumaha memeh sare alif lam mim tanzil jeung tabarok eta mah pan sering biasa eta mah diceramahkeun ku kiaina kiaina ge emang telok maca ieu atuh teu nyambung Gusti nah iyalah wayahna komo nu geus kolot mah saya baca di tamala tu aya ieu dina majmu nu mantak dipuat di majmu syarif eta teh supaya dibaca hampang. Saya teu talar manggeus ngalawuduh heula. Langsung bae memesare bismillah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Am yaqulu laftarahu bal huwal haqqu min rabbika ya qaumam am yaqulu laftarahu cek pamajikan anak kaji heuh kos kitu atuh ngeusan kula geus teu make calana ieu buringas deui eta Ki Haji ngadenge teu make calana buringas Agas sadaqallahul azim. Oke aja oplong teman. Ngadenge teh pabajikana ongkot, itu ngomong kos kitu deui. Masyaallah, manis sawadak teh camrok. Eleh bae eta padahal eta Allah keur ngomong ka urang urang ku makhlukna. Lek padahal urang teh kumaha cakuran teh keur ngobrol jeung Gusti Allah, urang teh keur ngobrol jeung Gusti Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Eta kalamullah. Alif lam mim tanzilul kitab alif lam mim tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Eta keur ngobrol jeung Allah. Lamun waliullah mah geus lupa daratan, geus teu inget tanaon. Ai urang mah pamajikan sawadak geus ular kieu we. Tanzilul kitab la raiba fihi. Am yaqul. Aja muka calana di hari penyana deui. Aduh geus kieu bae. Quran hampir teu kaluhurkeun. Sadaqallahul azim. Ya Allah ya Karim.
Al-Quran baca. Ulah datang ke anak orang besi encan bisain maca Quran kese-kesekeun. Quran siap baca. Ganjaran anaknya bapak. Lain letik-letik ganjaran. Tes kurang. Geus sabaraha bulan sia ngaji di usaha eta? Aya 5 bulan mah. Coba dites. Emang Abah bisa? Atuh deg tes gua. Cak anakna. Abah ge hayang bisa. Maji bah atuh. Tadi itu ka Ustad, isin Abah tuh dasar Abah neraka atuh. Eleh ku anak baca tes kurang anakna ya bisa kita datang ke mana? Bisa ya budak maca makhrajna kudu rapih. Bikin. Tadi tuh ke mana? Ka Cisoka, ka Badul Salam atau ka Badul Wase, atau ka Deka Ustaz Sodikin atau ka ditu ke Banten, guys. Ayo ke Banten, guys ya. Wah, di Banten mah koplaknya beda bulan. Tona bulan. Ayo guys ka ditu. Bikin anak kurang, guys. Ulah dimusabaqahkeun asal bisa bae maca Quran. Masya Allah. Atuh aing bakhrona rapi maca Quran ge urang lagi nu maca ngeunaheun ieu. Atuh geuna nu macana ge. Eta nu sok teu ngeunaheun atuh emang nyana ge maca teu ngeunaheun ieu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Boro-boro batur nyana ge geus teu ngeunaheun. Teu ngeunaheun. Masyaallah bacana ieu wa minhum may yastami'u ilaik. Ina sawarena ku parmekah teh aya kafir anu sok ngadengikeun ka anjeun Muhammad di mana anjeun maca Quran cuman waja'alna ala qulubihim makinnah ngan kami nu agung cek Gusti Allah geus ngajadikeun tutup-tutup ka jero hatena supaya henteu bisa mahamkeun kana Al-Qur'an ceulina deui dicocokan nu mantap ku Gusti diperlakukeun seperti eta lantaran nyana nanyeun sabab-sabab mengarahkan dinya. Wa iyarau kulla ayatin la yu'minu biha namun manehna neuleukeun sakabeh ayat tetep bae anjeunna moal ngimankeun ka eta ayat hatta idza ja'uka sehingga di mana-mana aranjeunna datang ka anjeun dek maduan ka anjeun yaqulul ladzina kafaru maka ngaromong lah jelema nu kalalapir teh Muhammad nu sok dibaca ku anjeun teh horenganan bahasa kos kitu maka kami geus nyaho ti buku-buku nu ku kami sok dibaca in haza illa asatirul awwalin.